Aduh, aing mampun, aing mah teu jadi contoh anu tiba heula-heula nya. Deur ayeuna geus aya demo deui majarkeun cenah arek aduh, arek ngobrak-ngabrik pintu pintu naon nya, pintu gerbang gedung sate aya deui barudakna. Nah, mun ieu eueuh eueuhna arek ngaruksak gedung atuh. Ari sia salah naon jeung gedung, ari gedung salah naon ka sia. Ayeuna geus dibangun rek dirubuhkeun deui sia mah karunya ka tukang goblok carapeun. Ngabangun eta teh pan tukang anu digarawe. Dar ayeuna ku sia diobrak-abrik deui. Ulah diobrak-abrik aturan mah dialusan. Rek dararemo mah dengekeun ku sia koploknya ieu. Atuh ieu we aya perwakilan rek 10 urang kitu tah. Menghadap ka Padedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat tah ameh ngeunaheun ieu Pak kudu kumaha ieu pertambangan teh bade dibuka deui apa moal kitu. Upami moal abdi mah bade pindah moal aya di Jawa Barat kitu atuh ngomongna engke teh. Jadi cek paling kita Padedi teh aya solusina cek Padedi teh engke heula atuh gampang ke sakedeung deui urang buka cek Padedi teh meureun kitu nya tah. Lamun kitu ngeunaheun jawabanna teh engkena teh lamun aya jelema anu aya perwakilan ieu malah da kalah rame-rame rek ngarugrugkeun gedung cik atuh kudu nyaah ka gedung anu geus dibongkar teh kapuhan atuh jelema anu teu boga mah imahna raroboh kudu dibarantuan ieu mah gedung geus aya rek dirarobohkeun sakalian we imah aing atuh robohkeun goblok sia mah aduh aing mah pagawean teh ngarobohkeun ieu mah gedung batur we nya padahal eta teh barudak ieu eta teh gedung sate teh meureun aya sabagian duit masyarakat nya eta teh tapi anehna da masyarakat jadi rek dihancurkeun deui bodoh teuing da duit naon duit sararia aing ge termasuk itunya aing deuleuh akas bodoh sia we aing mah da bare pepeling geus nya ka sararia nya kudu kumaha deui ari aing kitu nya kitu ngan ai palebah bener henteu mah heuh kudu diriungkeun tapi ngariungna anu alus kitu sok ayeuna mah ieu wayahna nya anu anu dararemo mending ngararopi tah memeh rek ka mana-mana teh di imah teh ngenta ka pamajikan teh mamah aya kopi eueuh kitu meureun engke teh ku pamajikan teh aya kitu tah eta anu bakal dilancarkeun jeung otakna teh lempeng gitu jadi